cuaca mendung. Koek euy lur. Tiga hate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patupang di channel orang Adeotrok anjir. Poe iya jam setengah 11 kurang cuaca mendung. Koek euy lur. Tiga hate. Haben hate we kamari hate ayeuna hate. Naon sih? Jeung hate teh? Teuing lah orang teu ngarti. Pokona urang poe ayeuna rek ngajelaskeun soal YouTube babaturan urang anu kamari kablokir. Mun teu salama eta bulan Juni gitu, tanggal 20 sekitaran bulan Juni. Pokona mah si akun babaturan orang eta teh keblokir di channel YouTube-na karena gara-gara ganti umur. Anu kuduna umurna tahun babaturan orang diganti ku tahun 2018. Otomatis kan belum cukup umur atuh. 18 plus. Anjir. Tah kamari orang sempet ngobrol jeung babaturan urang oge anu boga akun channel eta. Kamari urang nyeun teh di monumen nyeun teh. Cuman nya karena gandeng di jalan loba mobil katu ka dieu loba anu pokona mah loba lah gandeng, tapi urang di ditu aya saeutikna lah beberapa kata anu diucapkeun ku babaturan urang soal YouTube eta. Nah, si akun YouTube eta teh ngaranna teh Tembang Sunat Channel. Si Tembang Sunat Channel eta teh di-approve tanggal 20 Mei 2020. Berarti saat can lebaran. Tah babaturan urang eta teh didaftarkeun Google AdSense. Urang teu apal. Tah pas begitu geus didaftarkeun Google AdSense eta ku babaturan urang geus lah di-approve. Tah langsung ku babaturan urang teh nya diganti si non kata sandina teh kata sandi umur si akun eta. Si akun eta teh di nonaktifkeuna tanggal 17 Juni 2020. Berarti selama Mei teh kan geus di approve nya geus di ACC. Berikut geus aya iklan Mei, Juni, Juli. Berarti sabulan atuh. Krek sabulan anjir. So, babaturan orang gaul bisa eta. Tah minta tulung ka urang. Kumaha carana bisa balik deui si akun eta. Urang dibere waktu teh pas ninggal emailna kitu nya sabulan. Lamun sabulan eta teu bisa balik deui, teu bisa asup lah. Ya geus lah lapur. Lebar gitu. Tah urang berusaha di dinya. Urang dipercayakeun ku babaturan urang ditapang mang iyalah akun channel urang pangbenerkeun euy urang galau lebar soalna cenah. Tah urang teh diuli kitu nya. Urang teh minta waktu saminggu untuk salah mah. Dalam saminggu eta urang teh balik dagang langsung ulik tutorial heula urang geus sarua atuh. Kumaha cara-carana. Berikut tanya orang ka YouTuber anu akunna geus gede. Terutama ka akun YouTube Kang Alan, terus teh YouTube Putra Ausa. Urang nanya-nanya kumaha carana si akun eta bisa balik deui. Urang teh dirinya teh galau gitu geus sempet urang sharing oge jeung aya lah urang bahasa tieuran rek nyen keur aya gawean lah. Ngobrol soal YouTube kumaha si akun eta bisa balik deui. Nu inti nama sabar. Kahiji sabar karena naon? Urang boga Allah. Tah eta urang kudu sabar, tapi babaturan teh tuluy nanyakeun ka urang mah kumaha ieu teh si akun YouTube teh geus di ieu can cenah. Geus di naon? Geus di ACC tah ceuk urang teh sabar emang. Kege pasti indah pada waktuna anjir. Jika mangi jodoh ayeuna pada waktuna. Pokona mah ayeuna urang rek nampilkeun naon anu rek diucapkeun ku babaturan urang. Tah ayeuna videona yuk shoot. Tah yeuh babaturan urang anu akun YouTube-na sempet kablokir. Kumaha kamari kablokir teh? Tah ieu teh nu gaduh akun YouTube anu kamari kablokir selama seminggu kurang lebih lah. Dia teh kablokir karena digentos ku tanggal lahir anu tahun 2018 nya. Kumaha rasana tuh teh? Nanti salah satu pertama nama efek COVID. Jangan. Terus ini aduh. Ieu ketiba diblokir. Masukan teh nol nya. nol bisa. Tapi galauna eta kumaha? Kalau mata tuh bener. Tapi sempat
alhamdulillah pisan nanti dia samperan sareng kami siap mun pisan oge pisannya santan ke wayana kurang nah terus abi kirang anu atur mah abi gertuk pisan bari jeung terang ogenya tapi di sana alhamdulillah ya ade we nya nah nama teh saya sesuatu ya pokoknya bisa kaina alhamdulillah terus bade kawan nomor pin kajian gedeng deui tapi mah mudahan ya malah cing janten barokahnya si channel eta teh kalibur sadayana gitu nya abina sareng bae sehat sing lebih berkarya deui ada kontenna aya konten bodor konten lagunya nah biar teh tos dijelaskeun kun gaduh channel YouTube nah teh ku abi dijelaskeun deui ada saminggu bang ya nya pada sabingnya sabingnya tapi nyukur nafasnya segitu sih nah gitu pokoknya lah itu malah iya mah jadi ayah bisa deh orang buka bebaturan di dia saromea pokoknya mah ayah pokoknya mah bobek kade bobek kade kira bobek di pengadit kade kabe pokoknya mah kade kira pokoknya mah kade depan kade lah tuh mana nih teh ayo mau bobek teh salah rasa teh di mana dari gede dia itu aslinya orang mana di ujung selatan berak ujung selatan kali kita dapat potong nanti kieu geuningan pokoknya mah tong pohonnya isi kontak adit pokoknya mah kadidit tadi mengadit ayo ngomong masuk tapak potongan aja pemake pokoknya mah terusnya pokoknya ieu jangan naik cengongan cenah nu urang atuh channel mana channel dawat yo ale aya atuh ieu ka mana di Pagong Kulai oh anu siapa make baju sonda teh teh sidwear ieu sidwear nah gitunya camber mas ya ieu teh tadi pas siapa ada masalah naon gitu pada ting oleh saya pokoknya mah paling abi ya nama katun kesan dongkap maksudnya dongkapin ya kemarin terus daftar ku abdi kan nyusun data-data lah verifikasi abdi ngantosan eta 4 bulan ini tuh kena naon ada pagi sami wae 4 bulan nembe aya verifikasi di Google AdSense pas begitu daftar sata acan maghrib tabu 10-na langsung diverifikasi Google AdSense alhamdulillah pas mudah-mudahan kan estimasi pengiriman nanti 2 minggu ya mudah-mudahan ya tuh secepatnya gitu kan karena si covid tapi gitunya ya irimannya mudah-mudahan apa itu orang biasa berkarya deui urang teh di dieu saukur sanes numpangnya numpang hirup di Sunda teh da urang udah ngamumpulin kana budaya nah beres eta pisan ya tawisna dinu lagu-lagu Sunda eta ya alhamdulillah lah mun oge supportnya support pokoknya masih orang yang request teh ayeuna ki aya cover Tanjung Barunya pokoknya mah kita vokal Mang Ade gitarna abi nah pokoknya mah kewe lah aya nah ya Bang Itan kitu mah adanya abi sanes kiraan sono siap nuhun pisan terus Ade Madewi balang ka Kalbur tapi leburan sono Kalburnya kita mah adanya nuhun atur pisan gitu terus dongkapan channel abi di selama gawe itu kan gawe sawiyo sabi mah da umpami nuhun gitu umpami sampai pas aya sugan digaji eta penghasilan mah nomor sekian berarti mah urang bebarengan silaturahmi nah sadayana betul mah adanya siap nuhun pisan oge pentingnya salam kapan sudah sampurasun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah eta teh video anu kamari kurang DJ nya babaturan urang nyin sepet konten di ditu bieu geus diucapkeun naon wae babaturan urang diobrolkeun galona sakumaha nya tapi kan eta kapasea atuh di luhur aya pasea kan tadi di video tadi kuat ka adu pedang gitu eta tong dicontoh lah nah eta mah da heureuy biasa barudak keneh tah urang di dinya alhamdulillah gitunya dipercayakeun nepikeun ka nyepeng akun YouTube Temang Sunda eta ayeuna erek subscriberna 3.000 berikut dalam waktu ayalah 2 minggu katukang 3 minggu katukang si Temang Sunda channel eta teh geus boga nomor pin coy
erek meluncur urang nomor pin tapi kalem orangnya menuju atuh coy 1000 subscriber 4000 jam tayang pokoknya mah orang kudu semangat deui urang aku channel anu Temang Sunda geus boga nomor pin aing urang can boga tapi kalem orang dedek terus berusaha orang nyin konten ieu tulis semangat karena naon karena ku ayana email asup ka urang anu si Temang Sunda eta aya nomor pin keur menuju proses ka dieu eta si nomor pin teh aya nu di daerah Thailand Malaysia beda sih nu pasti mah lain nomor pin di daerah Imah Mantan pasti nomor pin eta pada bahagia orang tapi kejebatan orang atoh gitu mang ieu orang boga email di si YouTube naon tingali si Temang Sunda boga nomor pin meluncur pada guan ke tinggi rahalah pokoknya masih nomor pin eta datang inti nama para raneh lamun arakun YouTube nah kablokir atau dinonaktifkan ulah panik kahiji sabar kedua ulik pokoknya mah dedenya ulik sabisa mungkin tapi dengan berusaha ulah loba jeung ulah loba aduh inti nama orang terus berusaha kumaha carana si akun YouTube eta teh bisa balik deui orang pernahnya geus bisa balik deui si akun YouTube eta tapi si konten teh coy dalam waktu 2 hari orang kerdagang aya babatan urang cik panampokeun dah si akun YouTube Temang Sunda eta geus aya video geus aya tapi can aya iklan padahal saacana geus aya iklan pas hari kadua na deui aya iklan cuman hiji iklan jarak 3 harina alhamdulillah pulih si akun YouTube eta orang didinya kayak kudu sabarnya inti nama orang kudu nyieun konten-konten anu bermanfaat kaiji nya jika orang kilah amatiran oge penting orang sharing gimana sharing gitu udah hirup teh butuh sharing dalam untuk butuh sharing marung sing bener teh nah sakit wae teh abinya orang nganuhunkeun pisan ka Mang Epul gitu boga akun channel Temang Sunda eta geus percayakeun urang nepikeun nyepeng akunna lah da berat atau sabarana mah nyepeng akun batur teh cuman nya orang dipercayakeun alhamdulillah gitu. Atur nuhun pisan gitu terus lamun si video ieu bermanfaatnya aya nu nanyakeun mang eta kumaha carana sih bisa balik deui intina mah hayu belajar da urang ge sarua masih kena belajar ya sakitu wae lah video orang bermanfaatnya share di like di komen pokoknya tong poho oge di subscribe nah di luhur ieu aya video unboxing urang video tempo nya sakitu wae teh abi hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun.